Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng simkuring pun Andri Tri Sulistian, guru mata pelajaran bahasa Sunda. Dina deket ayeuna urang diajar atanapi urang ngaguar ngeunaan sajak. Nah, dia luyu jeung kompetensi dasar eta menganalisis isi, unsur, struktur, dan aspek kebahasaan sajak. Dia aya materi ngeunaan sajak, tapi sateuacanna aya paterosaan. Nah, hidup apal nu kumaha ari sajak? Hidup pernah maca sajak? Sajak, di dieu aya salah sawios contoh teks sajak. Nah, di dieu judulna aya doa karya Apip Mustofa. Unikna saperti kieu tiasa dibaca ya di dieu sajak ieu dicutat tina buku Panggelar Basa Sunda kelas 10. Ayeuna sangkan hidup apal kumaha rasa jeung nada anu kagambar dina sajak. Rek hidup tingali video rekaman nu keur maca sajak doa. Ayeuna urang sami-sami sakseni anu keur maca sajak doa. Tiasa ngakses contoh anu keur maca sajak teh ku cara scan barcode di dieu atanapi linkna tiasa diakses. Lajeng urang ngabuar kanu materi sajak. Sajak teh karangan dina wangun basa ugran atawa puisi. Dina jenisna atanapi genre nama sarua jeung pupuh atawa pupujian. Ngan ugeran dina sajak mah lain guru lagu, guru wilangan atawa jumlah pada lisan dina sapadana seperti dina pupuh. Di dieu Iskandar Wasid netelakeun yen sajak teh wanda puisi atawa wangun ugeran anu teu pati kauger ku patokan wangunna. Sajak mah teu pati kauger jeung kabeungkeut ku aturan anu tangtu. Nyaeta ayana aturan samodel guru lagu jeung guru wilangan siga puisi-puisi saheulaanana. Samodel dangding, sisindiran jeung sajabana.
Jadi naon atuh ari sajak teh? Bisa dicindekeun yen sajak teh nyata salah sahiji karya sastra wangun puisi. Sakumaha wangun karya sastra sejenna, sajak oge kaasup wangun karya sastra anu imajinatif. Basa anu dipake dina sajak umumna singget tur sifatna konotatif sabab ngandung harti injeman atawa makna kiasan. Eusi sajak ngagambarkeun ebrehan atau ekspresi tina rupa-rupa kajadian anu kaalaman, karasa, katempo, atawa kabandungan ku pangarang. Upama kitu, naon atuh anu jadi ugeran dina sajak teh? Di antarana bae sajak teh kauger ku diksi, pilihan atau pilihan kecap. Aya Wirahma oge jeung Purwakanti. Nah, di dieu aya unsur-unsur sajak. Nu kahiji aya adegan lahir. Dina adegan lahir aya 5 aspek. Anu kahiji nyaeta aya tipografi, terus aya citraan, aya gaya basa, aya Purwakanti jeung diksi. Nu kahiji nyaeta tipografi. Sajak teh ditulisna beda-beda. Upamana wae aya anu sapada, aya 2 pada jeung saterusna. Jadi tipografi mah diwangun tulisan sajak. Anu kadua nyaeta citraan atawa imaji. Citraan atawa imaji teh nyaeta gambaran anu karasa, kadenge jeung katenjo. Anu katilu aya gaya basa. Gaya basa atau figuratif. Gaya basa dina sajak teh biasana ngabalukarkeun ayana harti konotatif. Teras nu kaopat aya Purwakanti. Nyata padegeutna sora kecap boh di awal, di tengah atawa di tungtung ungkara kalimah. Teras nu kalima nyaeta aya diksi atawa pilihan kecap. Sajak anu alus teh gumantung kana kecap-kecap anu dipake ku panyajakna. Jadi direka deui basa-basana, dipilihan deui kecap-kecapna. Eta dinu sajak. Teras aya oge adegan batin. Dina adegan batin aya 4 aspek. Nu kahiji nyaeta jejer, anu kadua rasa, anu katilu wirahma, anu kaopat amanat. Jejer katanapi sense. Jejer teh pokok pikiran nu aya dina sajak. Tangtosna dina unggal karya sastra oge pasti ngagaduhan jejer ya. Tanapi tema teh. Anu kadua nyaeta rasa atawa feeling. Rasa teh anu ngajiwaan eusi sajak. Jadi rasa dina sajak bisa kapanggih sabada dibaca. Ya. Anu katilu nyaeta wirahma atawa tun. Atawa nada ya. Nada teh sikap panyajak ka nu maca. Tina sikap panyajak ngabalukarkeun ayana suasana nu karasa ku nu maca. Ya. Lajeng aya amanat atawa intention. Amanat teh pesen panyajak anu karasa ku nu maca. Artina urang dibere kabebasan pikeun nangtukeun amanat tina hiji sajak. Nah, tadi antawis rasa jeung nada anu ngaberakeun nyaeta rasa mah anu kapanggih anu karasa ku anu maca tina eta sajak. Bisa wae rasana teh kamelang, kahariwang, sedih, bunga, jeung sajabana.
Teras upami nada mah nyata sikep panyajakna anu nulis eta sajak ya. Jadi bisa wae si pangarang teh keur ngalaman kasedih diebrehkeun dina wangun sajak. Jadi nada teh bisa wae kaketir, kasedih, ngalang sajeng sajabana. Jadi rasa mah anu kapanggih kuno maca upami nada mah sikep pangarangna ya. Lajeng ke teras aya gaya basa. Gaya basa aya genep ya. Uka hiji nyaeta metafora atau pebandingan. Contoh ungkarakna nyaeta aya ungkara bulan nu ngagantung. Kecap ngagantung biasana dibasakeun keur benda anu aya di luhur. Biasana ari ngagantung mah aya talina ya. Jadi aya talina di luhur. Nah, ari ieu dibasakeun keur bulan. Nah, ari bulan teh aya talina oge, di talian oge, tapi henteu ya. Tapi artina metafora teh sabab miboga sifat anu sarua ya. Bisa wae lantaran posisina aya di luhur dibasakeun sarua. Jadi bulan nu ngagantung. Nah, anu kadua nyata aya lalandian atau ngaganti ngaran. Dia bisa wae kapanggih dina ungkara si jalak harupat. Nah, eta ungkara si jalak harupat teh dipake pikeun lalandian pahlawan atanapi sinatria anu aya di Tatar Sunda nya dilandi keur Oto Iskandar Dinata. Sabab Oto Iskandar Dinata pasipatanana gede wawanena pikeun bumela kalemah cai, gede wawanena pikeun ngalawan penjajah. Jadi dibasakeun si jalak harupat anu hartina gede wawanen. Anu katilu nyata mijalma atau personifikasi. Nah, jadi dibasakeun miboga pola siga jalma. Contoh ungkarana nyata bisa wae pucuk kalapa tinggarupai ngagupayan kuring. Ngagupayan bisa hartosna kan eta paripolah jalma, tapi dibasakeun keur pucuk kalapa lantaran gerakna sarua siga anu keur ngagupayan. Jadi dibasakeun pucuk kalapa anu katebak angin tinggarupai ngagupayan kuring. Seperti gitu. Anu kaopat aya gaya basa ngasor atanapi litotes. Dina gaya basa ngasor sabalikna tina kanyataan. Contoh ungkarana mangga linggih ka saung butut. Dari barang ditingali geuningan imahna teh agreng, imahna teh gedong. Tah. Jadi sabalikna tina kanyataan. Anu kalima nyata rarahulan atau hiperbola. Nah, dina rarahulan atau napi hiperbola teh nimbulkeun rasa anu kaleulewihi. Nah, contoh ungkarana sono ka manehna teh meuni sangunung-ngunung. Nah, jadi aya kesan kaleulewihi ya. Ngajerit maratan langit, ngoceak maratan jagat. Nah, jadi kesana nimbulkeun anu kesan kaleulewihi. Lajeng anu kagenep nyata aya gaya basa rautan tapi eufemisme. Jadi nyata hartosna ngalemesan maksud. Contohna aya jalma anu memang teu bisa ningali, teu dibasakeun geuningan si anu mah lolong untuk gitu ya. Tapi di dieu fungsi gaya basa rautan teh jadi dilemesan deui basa. Geuning si anu mah
henteu ninggal ya. Oh geuning si anu mah kurang denge, itu dibasakeun oh geuning si anu mah wonge, geuning si anu mah torek gitu. Tapi diraut deui, dilemesan ya. Eta ngeunaan gaya basa. Lajeng aya wanda sajak ya. Dieu aya dua bentuk atau dua jenis ya. Aya sajak lirik, lajeng aya sajak epik ya. Sajak lirik nyaeta sajak anu ngagambarkeun rasa panyajakna atawa ngebrehkeun pikiran jeung rasa pribadi panyajakna, tur sifatna leuwih subjektif. Contohna aya sajak Tanah Sunda karya Ayi Prosidi. Anu kadua aya sajak epik. Sajak epik nyaeta sajak anu sifatna ngadadarkeun hiji carita atawa kajadian sarta biasana eusina teh ngawangun carita kapahlawanan. Boh pahlawan anu aya patalina jeung legenda, kapercayaan, boh anu aya patalina jeung sajarah. Contohna aya sajak Cadas Pangeran karya Yus Rusyana. Jadi nu ngabedakeun di nu sajak lirik jeung sajak epik mah nyaeta sajak lirik mah mangrupi hebrehan pikiran rasa panyajakna hungkur, anu sajak epik mah eusina teh ngandung unsur kepahlawanan. Jadi aya tokoh anu dicaritakeun dina sajak eta kalebetna sajak epik. Nah, ieu contoh sajak lirik. Tadi teh aya Tanah Sunda karya Ayi Prosidi. Nah, contoh ungkaranna saperti kieu. Lajeng aya contoh sajak epik eta Cadas Pangeran karya Yus Rusyana. Ieu contoh ungkaranna. Pikeun ngeuyeban pangaweruh ngeunaan sajak, hidup tiasa macaan contoh-contoh sajak liana cara ngakses link atau scan barcode. Dopina lawungan dinten ayeuna urang cikapkeun heula dugi dieu. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.